Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga wargi-wargi mangdedi urang sami-sami Bandungan deui lajengna jejera carita Aji Batara Karang nuki wari bagian anu ka-18. Sakumaha anu parantos di Bandungan di bagian anu ka-18 hanca poe kamari padaran mangdedi kabegat wanci dina bangsa medarkeun kaayaan alam pasasore di hiji pilemburan khususnya katangtungan aki-aki anu katelah aki sudira nu harita ngabujeng ka bumina kalayan dituturkeun ku Dirja Katut Maryana anu geus nganggap guru teh ka aki sudira tah kumaha poe mangga urang sami-sami Bandungan ku saliyana mangsa alam pasosore di hiji pilemburan. Mangsa alam pasosore dipapaesan ku Sratung Geret Nureang di Sarada. Mata kelar jeung mata waas. Sedengkeun aki sudira harta leumpang teh heula dituturkeun ku Maryana jeung Dirja. Muru ka hiji imah. Sanggeus tepi atuh terus arunggah gugek dariu. Si aki mah nyarane latihan. Dirja jeung Maryana oge gugek dariu deukeut lawang. Sajongjongan mah jempe. Dirja jeung Maryana gawena teh rateret we nitenan kaayaan di tepas anu lalowong eueuh bisa naon boro-boro ning aya kursi eueuh jojodog acan palupuh we meuni herang ditilaman ku sama krawing sisina bilikna geus loba nu molongo bangun geus kolot pisan umurna eta imah teh di tengah imah sarua dieuweuhna naon ukur aya meja leutik di pojok kitu oge sukuna geus potong hiji ditambah ku awi ai korsina nangkub pangdiukana oge geus malongo hoena rawing minangka pangisina teh aya tambang we nganteng raweuy ku sasampayan pakean aki sudira anu ting sarua sederhana nempuh kayaan kitu Dirja jeung Maryana barisan neguh yen eta aki-aki teh bangun teu butuh ku hariah dunya usaha oge jigana teh asa cukup keur eusi peujitna we wungkul tara kokomoan kawas batur. Ger kitu pok atuh Dirja harita. Dupi aki sareng saha di dieu? Dirja mimitian tumanya. Aku mangai sorangan ya. Geus 15 taun cicing teh teu sanak teu kadang teu bojo-bojo acan. Aku mah ngaduda geus 20 tahun. Jawab si aki sudira dari pisan. Teu kantos kagungan rundayan nya ki. Kumaha ujang? Teu kantos kagungan rundayan. Kok sih boga anak lalaki hiji awewe hiji tapi miheuraan duanana geus maot. Nu hiji maotna teh 30 tahun, nu saurang deui umurna 22 tahun. Maotna teh pasusul-susul ukur beda cabulan. Saterusna indungna teh kalaleban ku anak mulun tepikeun ka hanceuna geus tepi ka ayeuna aki mah teu boga ge pamajikan asana teh geus geuna sorangan bila kadar seng-serang pasung heueuh geus deukeut tapi paeheun cek aki sudira nerangkeun riwayat hirupna socana melong kaluar bangun anu jarauh panenengan jigana bae inget ka mangsa ka tukang-tukang. Hawatos teuing panginten aki teh nunggul pinangnya teh gesan pakumaha. Aki mah teh sieun teu keueung jang Dirja. Danajan teu boga anak jeung badaya ge heueuh teu burung loba anu berat tah. Jang Armen anu tadi asa ka anak sorangan aki mah da nyaah jeung tong weksana oge sarua.
Jeung deui aya jalma mah jang ngaku dulur teh lain kanu undayan wae. Lain sadundayan wae sakuda anu Islam jeung iman ka Allah eta teh dulur atawa baraya jalu. Mariana jeung dirja unggut-unggutan beuki kataji we ku sikap jeung kapribadian Aki Sudira. Nu hirupna sederhana jeung gede hate, percaya kana kekuatan dari pribadi dengan ngandalkeun bantuan ti batur. Oh, dupi Aki ti mana kawi teh ki? Cek Mariana bari jereuteup. Ari buit mah ti Banten Aki teh jang. Nganti ngongora di wewengkon ieu da pamajikan urang dieu. Aki mah geus teu boga dulur anu saturunan jang kabeh geus ti laredunya ngayang. Jadi bolak-balik di zaman perang. Naon margina mah tetep tumetep di dieu ki. Kumaha jang ki sok tong gancang teuing geura ngomongna. Supaya kaharti ku Aki naon? Bieu teh Kieu. Naon margina Aki make tetep tumetep di dieu. Betah pokoknya mah. Sabab cicing di pasisian mah jang aya timreung pipikiran asa timreung teh pikiran teh teu boga karuat hate. Hawa segala hirup kumbuh babari jeung teu kawer ku ngagorakna zaman. Jadi mah jang asa ti istri harang mata jongjon orang hirup jeung nganti poe pamungkas nu bakal kasorang ku Aki. Dah kitu pokona mah Aki mah geus kolot jang. Oh, muhun. Kahartos ari kitu mah tu kita ayeuna abdi teh panasaran hoyong enggal terang ka syarat janten murid teh nah kumaha teh ki upami puasa sabaraha minggu puasana upami mati geni sabaraha dinten mati genina upami tapa sabaraha bulan. Cumohon ki kumaha tu syaratna nya ki kumaha kieu jang. Aki mah jangan niat ngagurukeun. Jeung teu niat deuk ngangkat murid ka ujang teh. Jadi syaratna ge teu berat moal kawas batur sabab Aki mah sakada deuk ngamalkeun ilmu anu diagem ku Aki. Suganan aya mangpaatna keur nu sejen pokona mah bisi ilmu Aki kabawa paeh. Mun can diamalkeun ka batur mah tak berat ka Aki nya tah kitu tujuan Aki menyajang jejak. Tos pisan kahartos ki nanging tadi teh Aki parantos nyaurkeun yen abdi kedah sanggem nyumponan syaratna. Nah naon anu dimaksud ku Aki teh? Oh kieu syaratna teh jang dirja oge jang Mariana. Heug teh teuing Aki rek mikeun ilmu nu aya di Aki nya. Cumoh asal ujang-ujang duaan kudu janji kana pribadi. Yen upama geus hasil ngagem ilmu ti Aki omat ulah dipake kana jalan kejahatan. Kisok nyaho jang ulah dipake kana jalan kejahatan, ulah dipake kana jalan kejahatan tah kitu kahiji eta. Atuh kaduanya omat ulah rek dir ujub ria jeung takabur. Ari sabab ilmu nu aya dina diri urang lain milik urang. Jang borok-borok jeung ilmuna dirina urang pribadi badan sakujur teh cik saha eta apan milik Allah kagungan anu maha kawasa. Dah kurang can kitu omat ulah sombong asa aing uyah kidul. Katiluna kudu daek tulung tinulungan, kudu daek merek maweh kasih moal kudu daek ngandir kanu keung, kudu daek nyangan kanu poekeun. Sabab ilmu anu dipake jahat bakal maringes ka diri pribadi. Sata bakal jadi siksaan di poe akhir tah sakitu syaratna teh jag teu kurang teu leuwih. Mariana jeung dirja unggut-unggutan duana ngareti kana maksud jeung omongan oge tujuan Aki Sudira. Atupok dirja harita punten ki dupi ilmu Aki naon bae tah diagem ayeuna jeung kumaha tata jeung carana diajar nah kedah aya syarat-syaratna atawa memang aya syaratna jang. Tapi teu kudu puasa puluhan poe, teu kudu mati geni minggu-minggu, teu kudu tatapa sagarupa.
Nu kitu mah nyiksa awak ngaranna. Caranya mah babari beresihan jiwa, hijikeun rasa jeung pikir kadalikeun hawa nafsu engke ilmu aki dijicikeun ka hijab. Mun batin hijab geus kuat insyaallah karasa manfaatnya ku hijab geyang. Oh gitu. Gampil atuh kitu maki. Dirja atohin lantaran teu kudu hese puasa atawa nu sejen-sejena. Pok Mariana harita. Babari kumaha sia teh ja. Meresihan jiwa jeung batin teh deuh lain pagawean gampang. Ngahijikeun pikir jeung rasa teh babari. Nah, pokona mah teruwat teuing pikiranana, ya na. Jauh babari atuh jang. Asa jiwa ujang geus kuat aki mah moal nitah nu hese-hese langsung jek cicikeun eta ilmu kahijab dengan aya waktuna. Aya mangsana teu sambarangan waktu. Jadi hiji-hijina nu dianggap berat teh milih wanci nyangan mangsa. Nyangtukeun waktu anu arus jeung merenah tah eta wungkul. Dinten naon nu sae teh ki? Kumaha? Poe naon anu sakira sae? Engke we ditantukeun ku aki dumasar kana poe wadaran hijab masing-masing. Saeta kudu akur jeung poe anu pikahayang ku eta ilmu. Tantu hijab duaan moal bareng. Kaja aba lamun hijab dilahirkeun dina poe anu sarua. Hanyaka teh sami nya ki. Adi malahir teh poe Salasa Kaliwon. Cek Dirja ret ka Mariana. Nu diraret surtit pok harita. Abdi mah jumaah pon. Geus. Teu kudu jadi pikiran jung. Ayeuna mah gerak marandi. Ieu teh mangsa alam geus burit. Geus mangsana ngalakonan salat magrib engke. Bada isya urang teruskeun deui ngobrolna. Cek Aki Sudira. Barjeng cungkleung cengkat ngaleos muruk ka dapur. Atuh Dirja Mariana nurutan. Duana jerat-jerut turun kaburuan. Koreleng kapipi ret nempo Aki Sudira turun ka pudunan tukangan imah. Berasna teh kawahangan leutik anu ngocor ka hilir. Caina heran meulikeun ka ngagenyas. Kawahangan meureunnya mandi teh euy. Ditutukeun si Aki ah. Nya. Ngareunah mani di wahangan mah bisa ngojaji leuwih euy. Cek si Dirja deui. Nya nu akhirna duanana nurugtug mudun muruk ka wahangan. Barang sok kasih sileuwi duanana atuheun pisan. Gancang cucul-cucul pakaian gebrus mandi di leuwi kokojayan bangun bunga. Tiis asa nyerep kana sungsum balung, tapi matak seger kana awak. Nya atuh sanggeus bersih mandi, duanana wudu. Terus atuh baralik deui ka imah si Aki Sudira. Sanggeus tepi harta keneh ngalakonan salat magrib. Sarengkeun Aki Sudira atuh timimiti rengse salat magrib tug nepikeun kadatang wanci Isa. Henteu cengkat-cengkat anjeunna mah tina wiridan. Sedengkeun anu duaan mah pating cari leuk we di tengah imah. Nyang hareupan cempor anu sirina kakarecesan jigana bae katebak ku angin peuting. Keayaan alam peuting di pagunungan es tuning mata kuaas jeung mata kenining.
Simit gadung jeung cari cangkas reang di sarada sakapeung sok kadenge suara bebence patembalan jeung saralondok pating kereuleng di kebon roai. Gaang jeung jangkrik tedek repeh awur jeung suara bangkong anu kangkengkong di sawah. Kasawur diku sora siahna cai di wahangan anu loba batuan. Culak-colek manuk tueu kadenge sora manuk sabaraha kali matak mauringkak bulu punduk. Ari Mariana jeung dirja silireret asa keeu ngadengi manuk itu mah. Yan, euy. Ieu dia biasana sok loba nu kitu, ya na. Teuing. Beres salat isya jag. Geus meujeuna yo. Cek Aki Sudira di kamarna. Anu terus unduaan teh ngalakonan heula salat isya. Tuluy wiridan sakedeung sanggeus kitu mah atuh ka tengah imah deui. Sila meninga cemprak kadaguan sang guru sumping. Aki Sudira jiga nu hayang uji kasemahna. Sakitu geus peuting teh can nyuguhan cai-cai acan jajauheun maredahar, teu nanaon pisan. Mariana jeung dirja teu warani nawar, kajeun teuing lapar ge ditahan we. Mangsa nyerelek hante karasa nya nincak wanci sareuh kolot. Aki Sudira kaluar ti kamarna ge calik yang hareupan murid anyar nu duaan. Nu geus kesel ti tadi ngadaguan, matak jengkel jeung gregetin. Jag, Begi. Aki dek nanya sakali deui nyaan ujang teh rek ngalap ilmu ti Aki. Leres ki. Sanggup nyumponan syaratna anu tadi. Sangem. Sok jalankeun babatah Aki sok buka baju. Buka baju nya. Sok buka baju. Kalawan teu talangke baragadal Mariana jeung dirja ngalaanan baju. Buligir nemongkeun dada nu buluan. Atuh kaciri pisan duana oge ngareusi menikeun kapopol. Sepir babaringbingan dada rubak jeung sembada. Aki teh boga buah kai menang cileuweung tadi. Cek batur tina ieu buah teh sok beulaku sorangan lamun dikeum dina cai. Tah ayeuna Aki menta tulung. Barawa ieu buah kai teh kaleuwi bawa ngeueum tepikeun ka beulah cekel kuduaannya teu meunang ungah mun can beulah mah. Cek Aki Sudira song mikeun buah kai segede muncang ditampanan ku Mariana. Buah naon eta ki? Ieu teh buah naon? Nu macak Aki ge teh nyaho ngaranna mah. Pek we jalankeun papacah Aki. Muga-muga aya guna jeung mangpaatnya pikeun hijab duaan. Mangga tuh. Ya, yuk. Mariana cungkeleng cengkat bering ngareret ka dirja. Terus narantung sarta kencring alinit deuk muru kaleuwi. Duana teu ngartieun kana maksud jeung tujuan Aki Sudira. Tapi teu wani baha bisi geus kamitian cenah nguji ka maranehna. Tunda kayaan si Aki Sudira kiwari urang tuturkeun Mariana jeung si dirja.
Kocapning dua pamuda anu lapar ku pangabisa. Nyatana direjak jeung Mariana. Harita laliumpang muruk kawahangan. Tapi hanya ka di perjalanan atuh ngaranna ari sabab aya anu nyampai weh dina pager. Belang toto-toto koneng semuhurung. Taksiran mah oray weling anu ngahaja deuk megatan. Oraya cek Mariana nunjuk kana oray anu nyampai. Hulu jeung buntut teu kaciri da poe. Moal diganggu, malipir we ka sisi. Ayu atuh. Duana terus saleumpang deui teu malire kana oray anu ngagokan. Setik oge ti borogara sasieun da geus percaya kana kekuatan masing-masing. Tapi barang lar kadeukeut adu belang teh ada seak teh nyamber lir kilat. Allah, jelem-jelem duana loncatan ningkahan panrajang eta oray. Kebut oray katane buringkalan. Huluna celenge matana katara semuhurung. Mariana jeung dirja taki-taki ayeuna mah teu gagabah sabab sirik pisan eta oray teh jadi ngahaja arek muji ka maranehna. Awas Mariana, ieu oray lain oleh samanea yeuh. Siap lah, kuring mah moal lawara. Cacap omongan duaan buringkal hiu buntut oray nyamber. Karawak Mariana ditewak, parinto. Huluna malih rek macok kana beuheung, tapi dirja ngan sakilat nyamber beuheung oray. Jelem muncat deui atuk-atukan. Oray dibatak kuduaan trak sada tulang oray anu paregat. Burinyai, les oray teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Alah. Janggelek jadi dadung munding, panjangna kira-kira 2 depa. Atuh Mariana jeung dirja pacakal-cakal tambang we berjeung coloho. Aduh, jando teh euy urang katipu yeuh Yan. Si Aki teh main sihir jigana yeuh. Urang kudu taat kana parentah guru, da bohongan urang anu maksa meunikeukeuh hayang guru kasih Aki Sudira. Keun malah teu pusing-pusing sabab kuring mah boga kayakinan ieu lain sihir, tapi nguji kabisa anu kapimilik urang. Nama tuh urang tuluykeun. Tuluykeun naon? Urang kalau bitaya kade buah kai murag. Heueuh nya aya ieu euy. Nu murag da pagusnya kana ge. Yah, yuk. Terus duaan nuluykeun deui lampahna. Tekung silila oge harita. Dirja jeung Mariana harita nuluykeun deui hanca lampahanana. Tekung silila srog kasih si leuwi. Baragada dua ngalaan calana gebrus ka leuwi. Narangtung berijenya ka buah kai dicakalan kuduaan. Cai teh karasa tiis menikeun kanyecep dicurug mah Malaysia ngaguru. Budah anu bitu kadengena pating parepes harita teh. Baran gebrus oge kena cai geus karasa heunteu norok kabulusan. Leungin kareke jeung baal asa kanal. Kulit beuteung menikeun ka teu puguh rasaan namun teu ingat kana kahayang majigana hoream kikituan teh. Mariana, mun sawajarna urang bakal paeh kabulusan euy. Gunakeun ilmu awak urang kudu tetep panas pikeun ngalawan tiisna cai ieu. Buru euy, nya. Cek si dirja jeung tetep nyaka buah kai teh pacak-acak ka leungeun. Da buah teleutik. Otak aji sarang salaka euy. Nya, siap. Terus duana ngagunakeun eta ilmu sarang salaka. Ngalawan hawa tiis anu nyiksa kana dirina. Tapi kumaha akibatna? Akibatna mata kaget. Kulit pating celetot asa aya anu nyecoan. Lantaran sasat ngadu dua alam anu beda hawa. Panas jeung tiis diadukeun, nu ripuhna teh kulit. Cilaka ya nak,
Aduh, teu cocok euy. Gunakeun ilmu bulu tulung. Urang kudu bisa ngadalikeun hawa tiis sangkan teu nyiksa kana awak. Oh nya, sok barang siap. Duana ngawatak di eta ajian bulu tulung, maunatna pikeun nyaluyukeun awak jeung hawa tiis. Cara bulu teh anu bisa hirup dina hawa tiis. Nu teu matak ngaganggu kana kaayaan awak aslina. Tetela cocok, Mariana jeung Dirjati ngarasa sangsara. Teu asa kasiksa ku tiisna cai. Atuh jongjon we nyeklan buah kai nepikeun ka bletek beulah. Teu ieu galideur estuning satugu kana amanat guru. Barang berai teh buah kai beulah, dak dumadakan cai leuwih ngagolak ampul-ampulan. Buria eta cai ngaburia jiga aya nu ngubak di dasar leuwih. Seor cai bulak-balik ombak-ombakan nepikeun ka ngarungkuk haluaan. Mariana jeung Dirja atuh harita geus ngalengkah arek hanjak ka darat, tapi henteu kaur deukeut, ngajeblag di ka tengah kaseret ku eta ombak. Ya, kumaha teh? Mariana bingung buah kali anu geus beulah dicakral ku manehna. Ai Dirja pakeupis we hayang hanjak, tapi supuna asa aya ngobedol. Garyong lap ka jauh leuwih, pucung hungul biji deui di tempat anu sejen di tengah leuwih. Mayana, ieu cai nita mikir ka urang euy. Lap si Dirja ngalap deui pucung hungul ti pojok kulon. Beungeut gigideug micen cai anu rancucut dina sirah. Pok karita. Tenangkeun ieu cai ulah sidang ngagolak euy yana. Pokna Dirja karalap ka jero cai. Mariana ngarti menang ngisi berjeng pageus nya ka buah kai. Terus ngawatak aji banyu liuk. Dak dumadakan cai nu tarina motah teh jadi cicing. Malahan mah cai anu nyurug ti kadenge seah. Eta nu jempling we ngawai teu beda we jika minyak kelapa atawa minyak letik. Leuwih cicing caina teu oyag. Ngajimlang we jiga teu aya nu ngocor. Atuh Dirja atohin. Manehna mucung hungul ti dasar leuwih berjeng ngahegak. Lamun ti beurang mah panonna bakal katara beureum beungeut napias. Hebat yana. Maneh geus bisa ngalehkeun cai euy. Sedengkeun dewek mah ampir-ampiran eleh ku oyagna cai. Haduh. Panjana teh euy ieu leuwih teh teu aya ketakna, horeg aya nu ngawasana. Yu urang balik wayana. Wayana we. Nya naon deui teh yeuh. Dirja tanggah ka langit nempoan bentang. Wayah kumaha ye nya? Teuing atuh teu mawa jam tangan boga ge hanteu. Iya tuh da tugas urang manggeun ngan tepi ka dieu belah buah kai. Tapi tetela teh babari nya euy. Da lain sakadar hampir saperti jeputnya euy. Tuh tempo bentang timur geus luhur. Ieu teh geus wancinya nari euy. Ceuk Mariana nunjuk ka belah wetan. Nya we bentang timur moncorong geus luhur. Cing cirining mangsa alam maju ka beurang. Nya sanggeus kitu mah Mariana jeung Dirja teh arunggah ka darat. Kopra calana rap dipake terus beralik muru ka imah Aki Sudira. Barang tepi ka sampak teh si Aki keur ngajemprak sila ipis jiga geus lila ngadagoan. Tayona bae anjeunna oge henteu kulem dat di sore calik we bari jeung babacaan gegerenyeman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mariana jeung Dirja uluk salam meh bareng. Belak muka pantok. Waalaikumsalam. Tiap kajarojang. Bus duana asup. Gugek dari upayuna Aki Sudira. Awak barasih sarta bibir gareunteul bakat ku baal. Mana buah teh jaluknya an beulah. Terus ki, geuning kacayan mah beulah ieu buah teh nya. Tapi lami pisan da hampir sawengi jeput. Cek Mariana terus mikeun eta buah kai ka si Aki. Ku si Aki Sudira ditampanan, digolerkeun we dina palupuh, dipelong rada lila. Ari hate Dirja ngadadak ratug teu pupuguh. Alhamdulillah Ibu alamin. Aya ilham nu pangheulana kagiliran. Narima ilmu di Aki teh jang Dirja.
Merekna teh engke malam Sabtu tengah pucing. Ari abdi Ari hijab Mariana engke malam Jumaah minggu hareup pabeberang deui. cek Aki Sudira daria pisan. Atuh puguh we duanana menitisrikna surak bakat ku bunga. Poho we kana tata krama teh. Atuh nu Kim beulingan bet abdi heula lalu kenging giliran teh Ki nuhun nanging ilmu naon Ki anu bade diwariskeun ka abdi teh. Cek si Dirja bangun teh sabar. Jika nate hayang girami banda eta ajian ti si Aki. Ya nyanya mah jang gereja. Simon, ilmu Aki teh ngan hiji ai bongkotnya mah. Ngan anu deuk dibikeun ka hijab lain bongkotnya cukup ku selerna Aki mah terang-terangan moal mastahkeun ilmu sakabehnya nyaon sababna. Sabab kudu ninggang heula kana mangsana. Jeung nya deui can meujeuh nya diturunkeun kabeh sabab bisi matak jadi mamala ka balaya. Lantaran ilmu Aki moal aya tandingna lamun seug lain ku pitandingeunana. Tah kulantaran kitu nu rek dibikeun ka hijab teh nyatana batara geni. Hiji ilmu nu katidak rongkah nya perbawa geni atawa seuneu nu bisa ngaduluk naon bae. Sama tapi perbawanya lain hurung ngagedur yuk mah. Bakal hancur jadi lebu tah eta nu rek dibikeun ka Jang Dirja. Alhamdulillah Ki. Hatur rebu nu hulaksa ketika bingahan. Hayang teuing geura malam Sabtu, hayang geura narima eta ilmu ti Aki. Teh heula Jang. Tapi aya syaratna. Ujang kudu nyoba heula kakuatan. Isukan ke sugri para wargi tumali wancinya pi alatan mangsa misah rupina baya tu ye carita cag urang tunda heula kumaha atur ajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami bandungan deui lajenganana teh hilap mang didi ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.